sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lahum nabiyyuhum inna ayata mulkihi ayyatikum fihi sakinatun min rabbikum wa baqiyyatun mimma taraka Musa tahmiluhul malaikatu inna fi dzalika in kuntum. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sareng nadawuh lahum ka Bani Israil saha nabiyuhum nabina iku Bani Israil lama tolabu samang-samangsa nyaluprih marenta iku Bani Israil minhu tinabi ayatan kana tanda-tanda ala mulkihi kana kerajaan itu Tolut. Inna ayata mulki sanyanyana tanda-tanda jadi rajana itu Tolut eta ayat tiakum yen datang ke aranjeun naon at-tabutu tabut as-sunduku tegas nama peti karena anu buktos pihi dina itu sunduk teh naon suwarul ambiyai pirang-pirang gambarna para nabi angzalahu anu ngalungsurkeun kana itu tabut saha Allahu Gusti Allah ala Adama ka Kanjeng Nabi Adam wastamarra jeung tumetep itu tabut ilaihim ka para anbiya pagolabat mangka ngalahkeun ka Bani Israil saha Amalakotu kaum Amalak alaihi mawa itu tabut wa akhadhuhu jeung nyokot itu Amalakoh kana tabut wa kanu jeung bukti itu Bani Israil eta yastafihuna ngalak kemenangan itu Bani Israil bihi tabut ala aduwihim keur ngalahkeun musuh-musuhna Bani Israil wa yuqaddimunahu jeung sok ngaheulakeun itu Bani Israil kana tabut fil qitali dina peperangan wa yaskununa jeung ngarasa tenang Bani Israil ilaihi kalawan ayana tabut kama qala secara dawuhan Allah Ta'ala fihi sakinatun fihi eta tetep dina itu tabut sakinatun ari ketenangan makninatun tegesna ketenangan likulubikum kana pirang-pirang hati araranjeun mirrobikum tikan araranjeun wa baqiyatun jeung sesa-sesa mimma tina perkara
anu ngantunkeun saha alu Musa keluarga Nabi Musa wa alu Haruna jeung keluarga Nabi Harun. Aya taroka huma tegasna anu naringgalkeun itu alu Musa jeung alu Harun. Wahia jeung ari itu baqiyah eta na'la Musa dua sendalna Nabi Musa wa asahu jeung tongkat atana ti itu Nabi Musa wa amamatu Harun sareng sorban Nabi Harun wa qafizun sareng sakarung minal manna dina manna madu putih alladzi kana anu bukti itu ladzi eta yungzalu dilungsurkeun itu ladzi alaihim ka Bani Israil waradadun jeung potongan minal alwahi tina pirang-pirang loh atawa papan tahmiluhu nyandak kana eta tabut saha al malaikatu malaikat. Alun ari lafaz tahmil eta jadi hal min fa'iliyatikum tina fa'ilna lafaz yatikum. Inna fi dzalika sanyana eta tetep dina itu tabut teh la ayatan ayat tanda-tanda lakum keur aranjeun ala mulkihi kana jadi rajana Tolut ing kuntum lamun bae bukti aranjeun eta mukminina anu amalatku mangka manggul atawa nyandak kana itu tabut saha al malaikatu malaikat bainas samai di antara langit wal ardi sareng bumi wahum jeung ari Bani Israil eta yang turuna pada naringalikeun itu Bani Israil ilahi kana tabut hatta wadu'athu sehingga nyimpen para malaikat kana itu tabut ingda Tolut akhirru mangka ngaraku ayeuna mah si Bani Israil bimulkihi kana jadi rajana itu Tolut sari'u jeung pada gagancangan Bani Israil ilal jihadi kana jihad akhtaro mangka milih ieu Tolut min syababihim para pemuda Bani Israil aina alfan ka 70 pemuda. Bismillahirrahmanirrahim. Naraskeun kisah nu kamari kamari teh permintaan Bani Israil ka Nabi sakal Nabi Samuel sakal Nabi Samsun Nabi Samson beda keayaan Bani Israil menuju konflik hayang saenggalna ngagaduhan pamimpin pikeun ngalawan nu jadi musuhna nyanyuhunkeun ka Nabi Samuel atanapi Nabi Samsun teh hoyong diangkat seorang pamimpin seorang panglima atanapi raja kangge jadi komandan perangna nya kamari dikauninga bahwa Nabi Samuel teh nunjuk ka Tolut diuningakeun ka Bani Israil bahwa penunjukan kepada Tolut itu bukan semata-mata keinginan daripada Nabi Samuel tetapi berdasarkan wahyu. Secara fisik Tolut adalah orang yang paling tegep ganteng nawe di antawis anu aya di Bani Israil atambih cerdasna luar biasa.
penampilan oke, kemampuan dalam berpikir sangat luar biasa. Tapi da angger Bani Israel teh daremo da kuningali latar belakang pedah lain turunan raja, lain turunan nabi tolut. Kekeh tepati panuju, bahkan nyebatkeun eta mah lain ti Allah cenah. Hayang Nabi Samuel we eta mah. Dan ningali kana latar belakangna kitu. Tolut teh ngan saukur prajurit biasa, bahkan aya kaol nyebatkeun tolut teh ngan saukur tukang angon. Tak kumargi kitu katingali kurang respon masyarakat Bani Israel atas pengangkatan Tolut, maka Nabi Samuel atau Nabi Samun nyarios ka Bani Israel ketika tetap orang Bani Israel meminta bukti lamun nya ieu Tolut berdasarkan penunjukan daripada wahyu, naon buktina aya tandana henteu. Maka saur Nabi Samuel ya, inna ayata mulkihi ayatiyakum, tanda na yen Tolut bakal jadi raja keur aranjeun, engke bakal datang tabut. Naon ari nami tabut teh? As-sunduk kana fihi suwarul anbiya. Hiji peti, ukuran eta peti teh cenah panjangna 3 siku, lebarna 2 siku. Di lebetna teh aya gambaran para nabi nu dilungsurkeun ku Allah dikawit Nabi Adam. Jadi para nabi nu bade dilungsurkeun ku Allah ka alam dunya, gambar-gambarna teh aya dina peti eta. Jadi dilungsurkeun ka Nabi Adam, tah Adam nu bakal nuluykeun perjuangan anjeun teh katingalieun. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, dugi ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya mun bahasa urang mah fotona dina eta peti. Tos kagambarkeun. Ta eta peti teh turun temurun ka duriyah-duriyahna dugi ka Kanjeng Nabi Musa alaihi salam. Eta teh si peti eta teh tos jadi kebiasaan ti zaman Kanjeng Nabi Musa. Si tabut eta teh si peti eta sok dicacandak lamun bade perang teh. Bahkan wa kanu yastaftihuna bihi, lamun cek bahasa urang mah meureun disebutna teh membawa hoki lamun perang nyandak eta peti. Dijieun jimat, dicacandak. Unggal rek ngalawan, unggal rek perang, si peti eta teh dipapanggul bahkan dipayun dicandakna geuna. Sabab ngarasa yen eta peti teh mengandung naon disebut teh berkah, mengandung ya, istimewaan, aya khasiatna. Bahkan wayas kununa ilaih, karena memang ada efek tenang nyandak eta teh. Jika jalmi nu sapopoena nyandak HP rek angkat-angkatan HP tinggalin dat moal tenang atuh. Alah balik deui teh geus sabaraha kilogram HP tinggalin. Padahal mah pulsaan. Naon? Kuotaan. Ih. Tah eta ge si peti eta teh sok dicacandak wae ku urang Israel. Tanda. Fihi sakinatun surah Allah genan. Dengan barang itu mereka akan merasa tenang. Geus aya barang eta mah da pangrasana mohon kitu teh. Jadi
bisa dijieun jimat dikersakeun teh mareunang bae. Bari sajabi ti aya foto-foto para nabi, gambaran-gambar para nabi, wa baqiyatun mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Bahkan ayat ditinggal ti Kanjeng Nabi Musa sareng Kanjeng Nabi Harun. Naon? Diantawisna cenah aya sendal Nabi Musa dilebetna teh tatena peti. Teras aya iteuk Nabi Musa, ta iteuk Nabi Musa mah duwi kaina ge aya keneh. Petina duka gimana nya? Da petina ge ditaretes ku emas eta teh lapis emas. Ya, duka seep kitu keur corona kieu mah. Teras sorban Kanjeng Nabi Harun amamah nya. Sok dibuleudkeun dina sirah. Teras aya manna. Ada madu ningan kapungkur nuju nalika Nabi Musa nuju di mana di padang tih teh ya. Mereka tidak kelaparan walaupun di tengah padang teu aya tuangeun teu aya tatangkalan tapi kan disuguhan ku Allah kumanna jeung salwa teh ya eta. Tadi lebetna teh aya nu kararitu janten aya peninggalan-peninggalan sejarah. Ya kapungkur diuningakeun bahwa ti kawit Nabi Musa dugi ka muncul Nabi Samuel teh 1000 tahun ya. Jadi peninggalan tos lami. Iteuk masih keneh aya kalebet anggean-anggean aya cenah dina eta peti. Anggean Kanjeng Nabi Musa teh dina eta peti aya. Ngan eta teh kaayaan si peti eta pernah hilang ya, pernah ical si peti eta teh nyaeta ku gara-gara nuju perang sareng kaum Amalek. Dina ieu mah Amalikoh. Kaum Amalek eta teh kaum Amalek teh ya. Ari Amalek teh dipercaya sebagai suku tertua di Arab. Kalebetkeun sajaman sareng kaum Ad, kaum Samud nu kararitu. Jadi upami Ad Samud mah ayana di daerah Mesir, upami di daerah Arab, Amalek. Lumawi teu aneh ti zaman kapungkur ti zaman Nabi Musa, zaman Kanjeng Nabi sampai zaman sekarang perseteruan antara Israel jeung Arab teu liren-liren. Itu ti dieu tina masalah ieu diantawisna. Ya, perebutan amal janten sanes ku ajaran Islam teuing janten memang eta mah tos perseteruan antar suku ti baheulana ku heul we ka Arab teh. Model kitu. Heul we eta mah. Jadi suku Amalek jadi aya tadina meunang deui ta gara-gara naon cik? Pangna harita eta peti bisa kabawa ku kaum Amalek. Ya gara-gara sombong ku pedah meunang bae nepi ka seolah-olah si tabut teh lebih berpengaruh daripada Nabi. Gitu. Jadi seolah-olah kepemimpinan Nabi bukan apa-apa lamun tabut mah moal meunang cenah perang teh. Nah eta. Jadi diuji ku Allah dicandak, diculik ke tanah tabutna. Dibawa ku Amalek gitu. Eta teh. Nah, cuma di Amalek ku sabab naonnya eta peti teh meureun teu berarti teu apal khasiat teu apalna digolar-goler teu puguh gitu. Urang Bani Israil kakalayangan neangan eta jimat nanya peti eta. Di Arab ge teu pati dipake eta teh digolar-goler. Nah, pas ditaroskeun ka Nabi Samuel perkawis tentang bukti yen ari Tolut teh raja pilihan Allah. Nya dicarioskeun ku Nabi Samuel teh, "Ye, inget teu kana peti nu ngaran tabut teh ya?" Sok engke mah eta peti nu baheula leungit dicokot ku Amalek bakal datang ka anjeun ka hareupeun Tolut. Itu cek Nabi nyamuhun kalaresan kitu pisan. Tahmiluhul malaikatu
eta si naon teh si peti nu lebetna aya peninggalan-peninggalan Nabi Musa, Nabi Harun kakalayangan cenah geunan antara langit jeung bumi eureun-eureun di mana dicaketeun tolut. Eureun-eureun dipayeuneun tolut. Pahamalatul malaikah bainas sama iwal ard katingali ku ieu mah katingali ku kaum mah kakalayangan meureunnan padahal eta teh dipanggul ku malaikat dicandak ti kaum Amalek dicandak nya itu da gular goler di ditu geunan. Jadi memang dicandak ku malaikat teh ngalayang teu di kumaha teu dipertahankeun ku kaum Amalek ya sabab harita nuju kena wabah naon disebutna teh wabah kesrek dina ya dina leher cenanya na leherna teh kalesrek urang dinya teh ieu mah nya gara-gara eta meureun peti eta tah gitu. Jadi pas dicandak ngalayang teh atoh nu aya diarantep ku urang Amalek datang eta peti kataringalieun ku urang Bani Israil ternyata petina teh nyampeurkeun ka tolut gitu. Nya tos katingali kitu mah yen peti teh anu diteangan ti baheula teh ternyata nyampeurkeun sorangan ka tolut fa'aqiru bimulkihi kakara urang Bani Israil teh mengakui bahwa tolut teh sebagai raja anu dipilih ku Gusti Allah sehingga watusari'u ilal jihad sehingga mereka siap gagancangan sigap untuk melaksanakan jihad dipimpin ku Tolut. Nya Tolut nyalira fakhtaro min syababihim sab'ina alfan. Akhirnya Tolut mempersiapkan para pemuda anu jumlahna 70.000 orang pikeun mimpin perang. Jika kumaha strategi perangna nah isukan dina ayat 240. Heula lah janten upami kurang disimpulkeun ya. Jadi model kamari cenah kriteria pemimpin kedah anu cerdas penampilanna sae ras ulah tergantung karena turunan kitu nya ulah ting nepotisme ya, ting aya nepotisme ternyata tidak penting turunan mah dina bab kepemimpinan mah atanapi masalah kekayaan bukan hal yang utama kepemimpinan mah nu paling penting mah adalah ilmu. Kemudian dari ayat anu ayeuna ternyata penting nunamina peninggalan-peninggalan teh diabadikeun gitu nya. Peninggalan sejarah teh penting untuk diabadikan. Dan ternyata itu akan menjadi motivasi tersendiri, bakal jadi sugesti modelkeun mohon. Jadi peninggalan-peninggalan sejarah seperti itu bakal jadi ruh kangge pergerakan. Jika jalmi anu bade perang geuningan aya panji nu kedah ditacandak atanapi bendera. Sapertos panji Siliwangi geuning anu di naon eta teh di naon? Dinyasang teh. Ya eta. Padahal mak naon sih da lama kitu nya. Panji Siliwangi. Tapi luar biasa eta. Marebutkeun ruhul jihadna luar biasa. Setiap perang pasti aya nu nyandak liwa, nyandak bendera, anu turun temurun dipertahankeun bendera pusaka. Nah, jadi peninggalan sejarah teh patut diabadikan karena memang ngandung motivasi aya ruh kangge kesemangatan untuk berjuang. Itu kata eta ijtihad para ulama Saudi kenapa gitunya bangunan-bangunan bersejarah para nabi kalah dihancur-hancurkeun bumina Kanjeng Rasul ya saat aya alasanna mah da sok dikultuskeun cenah kitu padahal asal taat dan diberi penerangan ilmu padahal ya, ilmu sing ieu umat insya Allah jadi eta teh bakal jadi penyemangat untuk menghidupkan menghidupkan ruhul jihad kaum muslimin padahal namun aya peninggalan-peninggalan itu.
falamma fasala Talut bil junud wallahu